Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna faqihan maka saestuna ari anu ahli fikih wahidan anu sahiji mutawarian anu apik anu waro asyadu eta leuwih banget dipikasieuna ala setan iku setan min alfi abidin tibatan jalma atau tibatan 1000 jalma anu tukang ibadah. Jadi gitu. Hadirin sidang kuliah taklim muta'alim rahimakumullah. Maka penting urang sebagai thalibul ilmi anu keur nyuprih ilmu mengkaji suatu ilmu anu mana ilmu tersebut bisa menyelamatkan diri urang, ya, bisa menyelamatkan diri urang tina hal-hal anu mantak ngajurumuskeun kana larangan-larangan Allah. Otomatis berarti ilmu tersebutlah yang harus kita cari. Baik ilmu yang tentang tauhid atau ilmu anu tentang ilmu fikih atau ilmu tentang ilmu tasawuf. Maka kurang kudu dikaji dengan sebaik-baiknya. Malah lamun urang hayang bener dina sagala ibadahna, hayang rapih dina ibadahna, dina sabada tauhid diperkuat dina hate, yakin urang kuat, keimanan urang dikuatkeun dina sabada eta, maka aya katentuan kewajiban naon? Nyata supaya ibadahna rapih. Kunaon atuh supaya ibadah rapih? Maka taya jalin urang kudu menggali ilmu tentang ilmu fikih. Sok geura jadi jalma miki. Sing jadi jalma miki supaya jadi jalma anu rapih. Sing miki supaya jadi rapih ibadahna. Kalau sakitu di dia dicarioskeun ku ajengan musonif fa inna faqihan wahidan yatawarian jalma anu mutawarian jalma anu naon ahli fikih anu ngarti dina naon masalah fikih baik dina rubul ubudiyah maupun dina rubul muamalah ataupun dina rubul munakahat ataupun dina rubul jinayat dikuasai kurang tentang ilmu tersebut, insyaallah maka jadilah orang yang ahli fikih. Insyaallah bakal jadi ahli fikih. Orang anu ahli fikih kemudian saurang eta jalma teh waro apik dina sagala halna. Apik dina ibadahna, apik dina makanan nana, apik dina jual beli na, apik dina sagala rupana, insyaallah eta jalma sangat ditakuti ku setan. Pasti eta jalma bakal ditakuti ku setan. Sampai eta ahli fikih. Nah ahli fikih anu naon? Anu apik dina sagala naon? Apik dina sagala rupana. Apik dina sagala rupana, maka eta pasti jadi jalma anu asyaddu sangat ditakuti ku setan. Asyaddu ala setan. Sangat ditakuti ku setan. Setan ge embungeun ngagoda saha? Setan ge embungeun ngagoda saha? Jalma anu ahli fikih anu waro anu apik embungeun ngagodana oge. Malahan resepeun kalah ngagodanon tukang ibadah. 1000 tukang ibadah gampang digoda ku setan. Jadi 1000 tukang ibadahna anu kumaha heulan tukang ibadahna? Anu tukang ibadahna anu teu mikih. Anu tukang ibadahna anu henteu mikih. Maka eta teh lebih gampang digodana ku setan tibatan jalma saurang anu ahli fikih anu apik dina ibadah. Adas. Itu.
Makanya wah luar biasa. Aya hiji kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bade naon? Bade berangkat ke masjid ya, salat subuh. Ternyata di luar teh aya si setan keur ngalamun we. Si setan teh ngalamun da ari kanya Nabi, nabi-nabinya Rasul tentu karena hal-hal anu gaib anu teu katingali teh katingali ari urang mah boboraah kan gitu. Jadi katingali lah ku Kanjeng Nabi. Ditanya ku Kanjeng Nabi, setan, nyaneh kernaha di dinya? Setan, kernaha maneh ulaman ngalamun jiga nu sedih gitu, jiga nu putus asa gitu. Kunaon maneh teh? Geuning teu ka jero, teu ngagoda. Aing mah enjah euy. Cek basa babakan enjah. Embung urang mah. Embung ka jero, nah embung ka jero. Sieun kunaon? Sieun ku jalma anu sare. Har cek Kanjeng Nabi teh, geuning sih maneh mah sieun ku jalma anu sare. Henteu sieun ku jalma anu keur ibadah tuh bisa sugan maneh. Waktu wangi sugan tak ka jalma anu naon? Teu wangi sugan maneh ngagoda ka anu ibadah tuh, keur lekun kitu. Tuluy di sampingna eleh sieun keneh ku jalma anu digigireun anu keur sare. Kitu tah. Aduh, ya Rasulullah lain kitu-kitu teuing kuring teh euy. Sieun ku jalma nu sare teh pangna kuring henteu naon, henteu ngagoda eta jalma nu keur salat, kuring teh eta sieun ku nu keur sare. Geuning sieun ku nu sare eta jabab nu keur sare teh jalma ahli fikih. Ahli fikih eta jalma teh maka kuring teh sieun lamun kuring ngagoda kana salat kenah digeunggeureurkeun ku anu sare. Bisi kageunggeureurkeun ku anu sare jadi kuring teh jadi eleh we keneh. Nah, jadi urang sieun tah ku anu naon? Ku anu sare. Padahal sare. Ternyata anu sare teh sa ahli fikih. Maka ku anda kitu maka luar biasa. Lamun urang ibadah kemudian dibarengan ku ilmu fikih, nah insyaallah ibadah orang rapi. Ibadah orang rapi. Kemudian lamun ibadah teu make ilmu fikih nah mardudatun latuk balu. Ibadah teu make fikih, salat teu make fikihna, panduan fikihna teu bener, syarat rukunna teu bener dina salat teh. Maka jangan harapkan ibadah tersebut diterima ku saha? Ku Gusti Allah. Maka lamun urang hayang diterima amal ibadah ku urang ku Gusti Allah, maka carana kudu ngelmu fikih, kudu mikih heula, kajilah ilmu fikih dengan sebaik-baiknya. Syarat-syarat anu bersangkut paut dengan ibadah sok urang pake dina naon? Dina keur suasana ibadah orang baik salat atau nu sanesna pake supaya amal ibadah orang diterima ku Gusti Allah. Lain sakadar ibadah capek gawe teu ka pake, lain sakadar kitu. Nah, jadi supaya ku kacape ibadah orang supaya ngahasilkeun ganjaran anu berlipat ganda, carana nyata maka kudu make ilmu. Nah, kumaha supaya ibadah rapi? Maka carana kudu mikih, insyaallah mikih tangtu rapi. Mudah-mudahan aya manfaatna.